cek aing tadi kolot baheula mah teh tok mall sia teh bener tindidian teh tina saung. Oh ngarti tina sakitu motong dijelaskeun cek aing oge. Abdi teh didian teh tina kanya jeung ka asih bapa. Heuh tina kanya aing ayana ganeng. Pak Jang sakedap ka dieu Pak naon Jang aya taroskeun Pak naon Jang meungpeung panayagan keur nyana ratu keur nyase panayagan menyatu-nyatu sugan nawaran ka aing dan teu heeh agehan euy nu nobna dua heeh naon ya kieu payeuh aya taroskeun ka bapak mungkung aya nu nongton oge ieu teh peryogi ka uninga ka sadayana hiji pengetahuan kanggo sadayana ngeunaan perkawis wayang naon jadi wayang teh ulah dimitoskeun wae aya taroskeun ka bapak bari dijawab atan pemoal Pak sakira-kira aing bisa dijawab ku aing tapi memakai bahasa Indonesia ya Beh ya boleh ya silahkan cuk jadi begieu kayak dina bahasa Indonesia wah begieu sia goblok oh eta bahasa Indonesia Urdu Pak jadi begini pertama-tama saya mengucapkannya kebanyakan terima kasih atas diberikannya waktu saya untuk di dalang ayeuna aya nu percaya bahkan aya nu ngayakinkeun yen bapak teh jalmi anu pangkolot-kolotna di jagat raya Pramudita ieu leres atana pintu lain hahaha jawab heeh leres heeh dugi kacek bohongna uwung-uwung awang-awang dunya masih kene genlong lautan masih kene budahan batu masih kene beye bapak parantos kumelenang di alam dunya leres heeh leres heeh dina mangsa bapak keur ngalalana di alam dunya gubret teh hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awakran cucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngarongok mawar bodas na jijikan mawar bodas teh we teh ayo hilang gubret teh hujan angin silang tangan dugi karan cucut bapak ku hujan ku sabab baseuh kabeneran aya saung bus se bapak teh ka saung tadi dia payeuh mimiti pasoalanana bus se bapak teh ka saung dina mangsa hujan raat orot bapak teh ngimikir yen saung geus nulungan bapak ku bapak teh mulang tarima derwe eta saung teh diciptakeun ku bapak anak bapak nomor hiji beureum beungeutna anu bentukna kieu ngaranna si cepot tah abdi teh bade naroskeun nah bener abdi teh dijieun tina saung jawab Semar bener nangka bener naya goblok bener nangka si teh jeung bapak teh gede bohong naon aing ongkoh pangkolotna tapi asup ka saung teu logika bapak ieu teh ongkoh pangkolotna tapi asup ka saung ari saung meunang nyieun saha berarti heula keneh nu nyieun saung daripada bapak lain jawab jadi teh bener abdi teh tina saung sakitu yang sekian dulu tunggu masih biasa we tuh ari anu diomongkeun ku sia bieu bahasa naon bahasa Sunda ngarti henteu sia nu matak naroskeun deui abdi teh teu ngartos
kaciri weh sia teh urang Sunda anu teu apa karena jati dirina urang Sunda pribadi teu apa karena rasa sedengkeun martabat hiji bangsa teh bisa diukur tina budayana lamun budayana abut-abutan bangsana moal teu ruksak ari basa teh budaya nu pangkolotna sia ngomong bahasa Sunda tapi teu ngarti jati kasilih ku junti kayak Pak tebih-tebih abdi teh nu taruskeun teh saung sanes jati ieu teh bener abdi teh tina saung ye ari kolot baheula neuneun bahasa teh teu vulgar henteu tokmol disimutan supaya naon supaya urang mikir supaya urang teh jadi jelema nu pinter sabab hayang jadi jelema nu pinter teh kudu mikir heula kudu ngotak kudu tafakur kayak abdi teh bener ieu teh tina saung heuh sia teh tina saung saung rangon lain saung ngeurih lain saung jerami lain saung naon saung dengekeun katana saung cek aing tadi kolot baheula mah teu tokmol sia teh bener tindidian teh tina saung kaitu tuluikeun make euk jadi sia teh dijieun teh tina saungeuk cinekna sia dijieun jeung inung sia teh siliki cepan silipika nyaah silipika asih silipika deudeuh bubrag ge sia ka alam dunya tak jadi sia dipelakan ku aing teh ka nyaah ka deudeuh ka asih tapi naha dipelakan eta tapi geus jebrog aya jadi tanpa dipelak dina hate sia ai dipelak mah Rahman Rahim tapi anu heula gede dina hate sia naon tanpa dipelakwai naon sirik pidik jail kaniaya iren panas teh dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur teu kaopan tepayaan medit cap jahe merege hese buntut kasiran da aing mah teu rumasa melakan eta kitu patus sia teh jadi manusia geulehan ka batur kitu patus sia teh jadi manusia teh sirik ka batur tak eta teh sejati kasilih ku junti teh jadi bapak abdi teh tina kanyaah bapak aduh bapak abdi teh dijieun teh tina kanyaah jeung ka asih bapak tina kanyaah aing ayana ganeng edan seuneu was aing teu sangka bapak batok bulu eusi madu yang ongkek di si koplok aya kene aya pak naon urang dia mah tangkos kuninga dan urang dia mah resepkeun wayang pada apa naon dan tak bisa panginten tangkos aya nu uningaeun ieu mah ngabejaan anu teu acan uningaeun we naon kula warga bapak abdi sidawala sigareng nya nah huntuna bet hiji nah ieu teh simul tina tarang ngosok huntu atara pinaon ieu teh maka jeung hiji batu rangeteng ari abdi hiji dahar geus menikah hararese sok naon aing dewek sidawala jeung sigareng kunaon huntuna bet hiji sumuhun tah aing dewek ini aing teh dewek ini meureun aing silaing sidawala jeung sigareng teh disebutna teh pawongan atawa panakawan ari panakawan teh simul ti masyarakat leutik dicinekna tina masyarakat naon huntuna bet hiji aya paribasa ulah loba huntu sia hirup teh hartina naon ulah loba huntu hartina Dracula si edan ulah loba huntu hartina rangeteng ulah loba omong belegu oh nya bener jadi ulah loba huntu teh ulah loba omong jadi masyarakat teh ulah loba omong naon kudu loba naon gawe atuh naha bet hiji lain dua hiji omongkeun ku sia naon kajujuran
di mana pupucuk pamimpin geus jujur nah hanapna kabeh nepi ka masyarakat kabeh geus jujur insyaallah nagara madani mardotilah kahontal kari mikir ayeuna si laing nagara urang nepi ka angay-angayan kieu boa-boa pamimpinna jeung rakyatna kabeh geus teu jalalujur aya ge nu jujur hiji-hijieun dina TV diheuyeun ku batur digeugeuhkeun ku batur nepi ka demo geus eueuh kajujuran ayeuna di mana-mana contohna dina beusi mah nya beusi aya banci dina kai banci eueuh ukuran anu pas sing horeng geus eueuh kajujuran geus loba huntuna diomongkeun ku sia astagfirullahaladzim ya Allah Bapak sangka Bapak utah deui dikaplok sakuai beres diancamin saremeh utah koplok remeh we ngacleng tak itu pek pikiran ku sia nanggeus jalalujur acan urang teh da kuncina kabeh sagala rupa teh tina kajujuran tinggal nanya diri pribadi sewang-sewangan introspeksi diri pribadi cenah bangke teh di akhirat teh aya mijan ari mijan teh timangan di mana berat kana goreng berhenti kejebur kana raka di mana berat kana hade tiga jebur kana sawarga ulah nyapekeun engke di ditu ayeuna we nimang maneh sorangan timang kumaha bapak teh meureun kiloanna di Guru Gede aya posyandu nimang maneh ayeuna carana akhlak sia pikiran ku sia talungtik tapakuran ku sia geus ngalakukeun naon sia ka tukang kasalahan maneh tah ti ayeuna buru-buru beungbeuratan ku kahadean astagfirullahaladzim teu sangka kolot teh basopot batok puluh eusi madu aya keneh aya apa naon kuncung bapak aya sabriji hayang nyaho kuncung aing balai oh yo tah lamun hayang nyaho kuncung aing ngabahas kuncung aing mah moal mahi 3 poe ini teka gogobrog aing hayang nyaho di mana ibu bapak di Jelakong hayang nyaho maka Jelakong ngadatang sia di Jelakong deket Kanang Doma loba teuing we ngabahas kuncung Semar wah paingan Semar sempengangken-ngangken mar menyemeraken datna alam nyaci kana hade jeung gorengna alam subhanallah wayang itu luar biasa paingan wayang nampi anugerah nyaeta ti UNESCO PBB selaku budaya warisan budaya internasional beres keprok kang wayang keprok wayang nunggu keprokan jadi geus diakui ku dunia wayang teh ayeuna mah UNESCO PBB sebagai masterpiece warisan budaya internasional oh alhamdulillah apanya perlu minureus urang laingan disebut adiluhung wayang teh